Sumangga karombongan panganten pamegat sadaya di aturanan majeng bae nanging sing salsetur age-age. Hah? Ridu lain apa? Ganti heula itu. Pangieunkeun arek balik pangieunkeun gitu. Eta geuning murah sia. Si susu. Arek nyangu arek jero. Sing salsetur age-age. Ulah rusuhan. Kedah neteh taraje nincak hambalang bilih neteh semplek nincak semplak. Aturan jimat awaking hidup nu dianti ti kamari diantos di barat tumuti ti kapung. Setelah hidup teh teu lancar-lincak ulang teu udar dina tali gadang. Jauh teu burung tunduk anggang teu burung datang paribasana. Rep angin sakedeung di dieu aya tanggara sababna rek cacarita. Ayat bertanda sebabnya reka carita nuhurung ngabalungbung jalan satapak ditincakan pita bertanda panyinglar balak leungit pailit ilang katiga leungit rurujit ilang panganian semangga gelis segera pasihkeun gunting na kasih aa neng canak gunting pasihkeun kasih aa mangga lepat anu seukeut nama engkin ti si aa ka neng wengi ayeuna mah kitu sok ku neng cepengan pitanana teh ku aku penangan nu saparita kitu sok jegangkeun heula ping-ping aya gunting na antalkeun tong waka dibebaskeun urang maoskeun heula sahadat basmalah nami beratnya sok sarangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pita nu nganteng pegat sapisan janji pasili biar dipasang supaya balaki wari mancing pangsana patot pang dina lawa salajengna mangga alumna nah jalan dipoto tancapeng lebadia secok dipotoan awisna nya kalung kembang usengit kanggo salira ti abdi minang tepang bagi rup rap mangga paguh mangga maneh laksana kapidurian tos aya anu pada dipasikeun kasih ning cenderamata anu teh acan tadi jadi tadi acan dipasikeun seueur geuning pada simul hungkul salah sawiosna nu dipasangkeun mangga atanapi bade disangakeun hungkul kitu bade dianggokeun moal hah moal ditampi hungkul kitu nya sok aduh gede milik ning geulis ieu sing janten manfaat sing aya barokahna nya ieu tina ngawang rumah tangga ieu teh ciri pamatri kitu nya tanda supaya hidup duaan teh selawasna aya dina kabagjaan mangga dibiarkeun we tah ka dieu salim neng ka aa salim satahan dipoto naon sukurusuh kitu itu nu moto teh jadi adina sok anu lah set sing adek naon kitu da tosa sok set tuh nu moto balikan deui lagi nu moto geus atuh lidah teh sun kening kesakan cepengan ieu na ka dieu nah kitu set tanah tuh neng saged dipasikeun ta arna set aduh kela dong tuh nu moto tuh kan sariap sok belah pengker nu moto oke 2 menit geus satu kali laila teuing ngabibitan lengser ya kumaha teh aduh teuing ka awet kitu kasempetannya neng canak si aka pelaminan dengan sok dikaleng neng di canak set nah dik gitu ayo gitu mangga kasadayana rombongan panganten pamanget yang turanan lagi kumargi ya jalan panginten pada dianggo kudu ngalalangkung ya aduh unta dia kabalna bisi rada pangaliut